Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, wadia bala dongeng para mancowar salam dunya. Patapang dangu deui sareng aki di acara dongeng Sunda anu dipedarti kanal YouTube Mancomania. Alhamdulillah urang tiasa patapang dangu deui ngalangkungan udaranya pemirsa. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi we sadayana aya dina kasehatan lahirna sinareng batina, dijembarkeun manahna, digambilkeun rezekina sarta ditebihkeun dina sagala rupi mara bahayana. Akina ieu teh katarajang muriang keneh pamirsa bari pilek sareng batuk janten rada bindeng kenehnya pemirsa bilih kirang mernah kadanguna dari hapunten bae. Urang keur yeuh deui dongengna dina lalakon Siramo Sakti bagian anu ka-13. Kumaha lalampahan Jawara Gunung Salak alias Jawara Bajigur Sakti nyaeta Wiratama anu nuju maluruh Siramo maut panyebut nyawa sareng badegana anu tos ngiwat bebenena nyaeta Nyiusnia. Kangge nembean manco nembean ngadukeun mangga ulah asa kantun di subscribe poe di toel tombol loncengna supados saya notifikasi upami yakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Urang keur yeuh dongengna mugi-mugi sasarangan urang tiasa janten pang reah-reahnya dina raraga ngamumule seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjir, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya kisuna parsamakna sor bajigurna. Mangga kaparayun sadayana prung Dedemit jati alas harita ngajungkel rubuh dina selabi wirna ngaleh getih kentel. Sedengkeun wira ukur kadorong mundur tilu lengkah masih tetap tangguh teu kunaon-naon. Dedemit jati alas teh nguniang hudang leungeunna masih nyekel gadana. Manehna masang kuda-kuda anyar, gadana diputerkeun di luhur sirahna sedengkeun bibirna kunyam-kunyam mapatkeun ajianana. Wirah teu cicingeun manehna gancang ngarapal ajian bajigur bahe nyeblok tangkal. Dua leungeun ekor dina cangkeng sinar coklat anu ngumpul dina tekoran dua leungeunna Jawara Bajigur Sakti. Dedemit jati alas bari ngagero tarik harita ngagentakeun gadana anu tadi muih dina luhureun sirahna. Gada digentakeun ka hareup barasat. Tina tungtung gada aya sinar hideung ngabarasat nyamber ka arah Jawara Gunung Salak. Tapi wira gancang ngagerakeun dua leungeunna ka hareup. Sinar coklat panas kawas cai anu diseblokeun ngahadang kana datangna sinar hideung. Hut parasat put duar paledug. Sorang ngabledug kadenge tarik naker taneuh mawur ka kebul mulak. Wira kadorong mundur tilu lengkah ka tukang. Sedengkeun dipeuntaseunana. Dedemit jati alas ngacungkel rubuh. Gadana ancur lebur jadi potongan laleutik sagarede siki salak. Tina bahamna dedemit jati alas beki loba ngabulaeh getih. Ayeuna mah getihna rada semu hideung. Bajuna sawareh rangsak tarutung, tapi awakna bener-bener kuat. Saat kitu geus tatu di jero. Manehna masih bisa nguniang hudang. Cara masang kuda-kuda anyar pikeun narajang deui
ka Wiratama. Jati alas leuwih hade anjeun teh taluk bae, terus babalik pikir pindah pilempangan ka jalan anu hade. Lamun anjeun daek insap pikeun ninggalkeun sagala kalakuan jahat anjeun, kuring bakal mere kasempatan anjeun pikeun hirup. Cek Wira bari neuteup seukeut kanu jadi lawanna. Cumawa si anjeun budak benceuh, emangna kaula teh geus eleh hidup anjeun. Sagadeng deui ge nyawa anjeun anu buah kali cabut ku leungeun kaula. Walon dedemit Jati alas kalah muncereng bolotot bari jeung kekerot. Baeur ya anjeun keukeuh mah jurig tangkal jati, ku kaula oge bakal diladenan ka aya anjeun teh. Sor, hayo kainya maju deui. Dedemit Jati alas ngumpulkeun peureup katuhuna anu badag sagede sirah orok. Pereupna manco di hareupeun dada. Demit Jati alas ngawatak tenggelan lebur wajah andalanana. Pereupna lalaunan di bulan ku warna beureum sinar anu ngempur hurung. Saterusna dedemit Jati alas teh ngagajlang bari ngagorowok ka arah Wira sarta ngaheumbatkeun pereup badagna ngarah kana dadana Jawara Bajigur Sakti. Walar sia-hiat. Wut angin panas nebak miheulaan ngarah kana dada Wira. Karasa panas ngaheap jeung seukeut. Wira gendak ngakiwar ka belah kenca. Bari langsung ngabangun tenggelan ngageprek muncang ngarenos bawang. Sawaktu tenggelan lebur wajah nu jadi musuh liwat di sagigireunana, Wiratama rikat ngaheumbatkeun leungeun katuhuna ngarah kana dada dedemit Jati alas. Hiu cebrot. Dedemit Jati alas langsung molotot. Bahamna calangap ngarasakeun dadana kawasan anu ditoto ku halu anu kacida badagna. Samemeh dedemit Jati alas bisa nyieun gerakan, Wira geus muterkeun pereupna anu masih nempel dina dada lawana kawas gerakan ngarenos. Wut bro, tonggongna dedemit Jati alas teh amrol, bolong gorowong, eusi jero dadana hancur lebur, nyebrot keluar jeung daging anu campur jeung getih. Kalayang blug, awakna dedemit Jati alas rubuh nang karak bengkang. Bari geus eueuh nyawaan, dedemit Jati alas teh tiwas dina kaayaan jeroan dada hancur sarta tonggongna bolong. Panonna masih molotot, bahamna oge masih katempo calangap. Ningali jajadugna tiwas mah sesanak buahna dedemit Jati alas teh leeh ka wanina. Komo bari jumlahna ukur nyesa 8 urang deui sababeak diamuk ku Jawara Tumbak Sakti jeung Jawara Kampak Maut anu mantuan ka Balingka jeung Kakiku anu harita bebarengan jeung urang lembur Jati larang ngalawan komplotan dedemit Jati alas. Sanggeus komplotan dedemit Jati alas bisa dibasmi sarta sesana taraluk, Wira mah ngajak Jawara Tumbak Sakti jeung Jawara Kampak Maut pikeun gagancangan nuluykeun lalampahan. Sabab Wira ngarasa hariwang kana nasibna Nyi Usniah anu ditawan ku si Rama Maut panyabut nyawa. Kikiwu, kami mah ya teh rek amitan bakal nuluykeun lalampahan kami, cek Jawara Tumbak Sakti.
Kaki Kuwu dirgasura. Oh sumohon, hatur nuhun kana sadaya bantosanana saderek para jawara. Upami kenging terang mah ieu bade lajeng kamarana saderek jawara sadayana teh. Alon Ki Durgasura. Kami teh sabenerna mah keur nyiar laratanana siram maut penyebut nyawa, Ki Kuwu. Jalma jahat anu geus nyieun kaonaran di dunia pasilatan. Kami ukur apal manehna teh lumpat ke arah dieu. Nah Ki Kuwu apal di mana tempatnya munina eta jalma. Dupi ciri-cirinya kumaha eta jalma teh. Saderek jawara tumbak sakti. Jalmana teh masih ngora keneh sabandaran jeung jawara Gunung Salak mah. Papakeana ginding make baju sutra warna koneng biasa nama. Jalmana dadeg jeung kasep. Ki Dirgasura ngahulang. Pikeun sakedapan. Tuluy pok nyarita deui. Nyaha eta jalma teh boga batur 2 urang jalma jarangkung badag. Sada nu saurang mah leungeunna teh buntung. Nya. Bener pisan Ki. Nah Ki Kuwu apal kamaranehna wira milu nyarita. Kaheulecan peuting sawaktu kami keur ngaronda di sisi lembur. Kuring teh ningali aya 3 urang jalma lumampah ngaliwatan sisi lembur. Anu saurang mah jajaka kasep make baju sutra warna koneng. Nu duaan mah jarangkung badag. Nu saurangna buntung. Tanu saurang deui mah manggul saurang wanoja. Nah Ki Kuwu apal tempat cicingna eta jalma teh. Wira teu sabar sabab geus bisa dipastikeun anu katempo ku Ki Kuwu Dirgasura teh pastina masih rama maut penyebut nyawa. Jeung 2 urang badegana nyaeta sapasang lutung batu. Sedengkeun wanoja nu dipanggulna geus bisa dipastikeun taya lian nyaeta Nyi Usnia. Ki Kuwu Dirgasura unggeg. Usawab gerak gedikna teh nyurigakeun sarta lembur kami teh keur aya dina ancaman karaman. Nya kuring teh rencapan nuturkeun maranehna. Tadina mah kuring nyangka lamun maranehna teh komplotanana dedemit jati alas. Tapi nyatana mah lain. Maranehna teh mulang ka hiji imah sigrong anu dikuriling ku benteng sarta dijaga ku pangawal. Eta imah teh ayana di suku Pasir Waru. Ti dieu mah teras bae ka arah wetan. Ki aya pasir anu loba tangkal waruan. Ti kajauhan ge pasti katempo. Aya tembok jangkung anu ngurilingan wangunan badag. Hatur nuhun kana katerangan Ki Kuwu. Kami bakal ngajugjug ka Pasir Waru ayeuna keneh. Nah abdi ogi disarengan ku abdi acan api ku Balingga. Teu kudu Ki Kuwu, hatur nuhun. Ki Kuwu jeung Balingga mah leuwih hade ngurebkeun layon-layon warga lembur. Satawara rampok anu sakitu seueurna korbana. Saterusna mah 3 urang jawara amitan. Nutiluan teh langsung ngablesat lumpat ngagunakeun ilmu lumpatna nuju ke arah belah wetan. 3 bayangan ting juringkang ngadeuketan gerbang anu dikuriling ku tembok luhur. Nutiluan teh tayalian Wira, Rancapala jeung Barga. Maranehna ngalengkah hati-hati naker. Wah salah deui. Iya siga nawah tempat cicingna siramu maut penyebut nyawa teh, cek Rancapala. Tapi kunaon manis sepi pisan Kang. Cek keterangan Ki Dirgasura mah cenah ieu wangunan teh dijaga ku sababaraha urang pangawal atau badega. Malon Barga? Bener oge Ki Adi. Siga nawah kadatangan urang meureun geus dikanyahokeun ku pangeusih mah.
atawa ieu teh hiji siasat nu boga imah pikeun nyeun urang bongo sarta teu hati-hati. Rancapala kapangaruhan oge ku omonganna Barga. Sedangkeun Wirama luak liuk nitenan kayan di luar wangunan Sigrong. Kawasan nu keur naliti nyaran jalan pikeun asup. Sigana mah hese pikeun urang nyusup ka jero bari teu katohian ku nu boga imah. Cek Wira bari neuteup ka nu duaan. Rancapala jeung Barga ngahulang. Nya bener-bener. Hese oge asup ka jero bari teu kanyahoan mah ku nu boga tempat. Kumaha urang teu apal kaayaan seluk-beluk di balik ieu benteng. Cek Rancapala. Ana anjeun boga usul Wira, tanya Barga. Kumaha lamun urang mencar bae Kang? Kuring bakal nyobaan asup liwat ti belah tukang. Akang duaan bisa asup kan liwatan tembok hareup. Cek Wira bari leungeunna nunjuk ke arah tangkal anu aya di sisieun tembok benteng bagian hareup. Sanggeus bada misakedeung pikeun nyusun siasat satiluna mencar, Wira mah ngolebat ka bagian tukang, sedengkeun Rancapala jeung Barga ngagajleng ka luhur tangkal nu aya di sisieun tembok. Sanggeus aya di bagian tukang, Wira ngagenjotkeun sukuna blesat bae. Kalayang celek, Wira entrep di luhur tembok bari teu nimbulkeun sora. Bener sangkan aing. Tempat kawas kieu mah biasana aya taman di bagian tukangna. Wira tuluy ngagajleng turun ka satukangan hiji tangkal nu aya di taman. Kayan simpe di mana Nyi Usniah ditawana. Wira nitenan kayan di bagian tukang wangunan anu lumayan lega. Kabeneran keur bingung kitu teh nya tapi kenang tukeun di mana tempat ditawana Nyi Usniah. Lara ya saurang lalaki tengah tuh make papakean tukang kebon ngaliwat teu jauh di tempat nyumputna Wira. Aduh gancang Wira ngolebat hiuk trok si lalaki ditotok. Eta lalaki langsung awakna regeng teu bisa digerakkeun kitu oge bahamna. Si lalaki tukang kebon teh langsung digusur diseret ku Wira ka satukangan tangkal tempat nyumputna. Si lalaki katempo pias panonna gular giler pinuh ku rasa sieun. Kuring moal kukumaha asal mamang daek ngajawab pananya ti kuring, cek Wira. Si lalaki tengah tuh ungeuk tandana satuju jeung ngarti. Wira gancang ngalepaskeun totokan ka bagian bahamna si lalaki tengah tuh. Tulung bejakeun di mana tempat ditawana saurang wanaja geulis kudu nu ngananjeun. Ari di kamar deket kandang kuda, walon si lalaki tengah tuh. Hiuk trok Wira notok deui jalan sorana eta lalaki. Keun weh dina waktu 2 jam leuwih ge totokan aing bakal buyar ku sorangan. Saterusna Wira ngajulingkang ke katayapan. Sekali-kali ngarapatkeun badana kana tembok wangunan nuju ke arah kandang kuda. Kocapkeun Rancapala jeung Barga geus aya di pakarangan hareup wangunan. Saduana ngajuringkang ka arah tangkal badag nu aya di belah kenca. Tapi ngadadak aya 4 jamparing ting sariet ngablesat ngarahkeun Rancapala jeung Barga. 2 jawara utama ti paguron 8 naga teh gentak muterkeun pakarangna sewang-sewangan di hareupeun dada. Hiuk wer wut trak 4 jamparing rarag-ragan murag kana taneuh dina kayan geus parotong. Jadi kadadangan urang geus katohian siap-siap pikeun daru, cek jawara Tumak Sakti. Kabarganya eta jawara kampak maut nu jadi adisa pagurona. Sameme Barga nembalan 4 jamparing sejen ngablesat deui datang narajang. Sakali ieu mah 2 jawara ti paguron 8 naga teh teu nakis ngagunakeun pakarangna. Tapi duana ngarahkeun dampal leungeunna sewang-sewangan ka arah jamparing. Hiuk hus. Angin tarik ngahadang jamparing ka 4 jamparing ngablesat malikan narajang kanu bogana. Wut cap. 4 urang ngagoak. Tukang panah saopatna ngacungkel rubuh. Sanjeun kumaha sia asup ka dieu geus bosen hirup mah. Sentak saurang jalma di baju hideung anu pangawakan naik busekal. Pakarangna nu mangrupa parang panjang teh manco di hareupeun dada.
Justru kami ka dieu bikin nyambut nyawa dunungan anjeun jeung anjing-anjing budugna sekalian. Walon ranca pala tuneng ludeung. Bangsat sia. Badur-badur padaran ieu dua mangluk teh. Hiat. Si penek pusakel miheulana rajang. 7 urang batuna langsung tinggara jeleng ngahurup ka Jawara Tumak Sakti jeung Jawara Kampak Maut. Hiu 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 pang tang 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 berentang bericak 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 bericak. Pakarang diaradu, 7 pakarang dibendung, kedua kampak jeung hiji tumak anu terus dipuihkeun diputerkeun pikeun nakis sakabeh panaraja. Tapi teu disangka-sangka 8 jalma nu ngahurup teh geuningan mah elmuna lumayan laluhur. Geus liwat di 10 jurus 2 jawara andalan paguron 8 naga teh can kene bisa hasil ngarubuhkeun saurang ge lawan-lawan anu ngahurupna. Dina kayan kitu corelat kalayang cle aya saurang awewe tengah tubuh datang ka belah dinya. Di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencan ngelek boboko. Sedangkan leungeun katuhna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hep heula ieu gelutna ieu. Mending oge ye nambah tanaga heula samemeh dituluykeun gulut. Ye ibinya nak awug arias dodongkal amis raos pokona mah kareueut matak dedeyeun awug ibi mah. Tah ieu kukurawu dina ieu boboko mangga. Gurih raos geura matak wareg. Ieu jarajan heula. Pohara pamiarsanya. Kuno rojolna bisa ruwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Jawara Gunung Salak anu dirancangan ku Jawara Tumak Maut sareng Jawara Tumak Sakti sareng Jawara Kampak Maut. Cag urang teundeun heula di handeuleum sieum gesan sampureun tana di Hanjuang Ciang gesan alaeun urang sampur deui ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayan parantos hadir satia mancos satia ngadangkeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Ayeuna mah akina bade maosan heula atawa ngabsen pairan utos lepet. Aya saha we aya Kang Ade Sukarna nya aya Kang Prabu Arjuna, Kang Junaidi Junaid, Kang Agus Sumantri, Telinda Imut, Kang Agus Wadiningrat, Kang Tajudin Pijit, Teteh Tami Malihah, Kang Didin Saripudin, Kang Setia Budi, Teh Yulinda Belya, Tasik Malaya, Mama Andri Maulana Karawang, Teh Hintan Ramadhani, Kang Uri Samsuri oge hadir. Sadayananya Kang Rianto Pemalang asli Banjar Patroman hadir, Kang Topik Abadi Tikir Cona hadir, Ayah Nurdin hadir, Ayah Andan Jenny oge Teh Anita Parel Pagodeg, Kum Kang Ade Sukarna, Teh Esther Adelit, Kang Didin Jamaludin nya. Sadayana hatur nuhun anu parantos hadir hatu satya dukung ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Sakitu heula panginten dongengna nya. Urang depang tanggu deui di na terasanana. Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag ahanca.